King. Buka duit ay mata beli udut. Aing tuh buka duit cetik acan ay. Mata ngaso nanti. Ciklah meta sakeutik mata nyinyo meula anak tuh. Naon son, dedengan minjem duit. Jang naon duit teh son? Jang beli kopi, yang rokok. Kopi di rokok. Kira urang nyokot teh tuh nya. Ka imah. Dari mana dia tuh? Jang. Apa kopi? Apa naon mah? Jarum coklat yang kopinya sekaliannya. Tinggal coklat, rokok dan coklat jadi kopinya. Kek, mak, mana duitnya? Aduh. Duitnya tinggalan jang. Kumaha tuh. Eta abah engking tadi kasongkeun karena leos. Poho duitnya jang ay. Ojak kita turun bilang rokok jeung kopinya. Dari nama tuh bisa nganyuk Bang Samson. Aing pas baheula bisa nganyuk. Beda zaman ini mah bisa nganyuk mang di warung teh. Turun di. Lain jang manja teh bisa nganyuk. Jamalila tuh jang poho duitnya tuh di ditu. Kumaha lain hate bisa we nya. Si lain mah belum jadi pelajaran teh. Lah goblok aki teh. Gitu bukan duit yang beli rokok. Yang nganyuk we eta teh ka warung teh. Ya saha eta teh? Si Samson sama urutnya zaman baheula menurut arek anu. Oh, si Samson. Enggak bisa nganyuk pasti nambah gula. Sama kemarin iya zaman baheula. Oh, itulah aing mah apa ke Jakarta lah. Hanya aku semua itu duduk kopi. Maaf ya, Lila-lila ting meuli rokok aing ka kesal. Cepat. Alah, paingane duitna teh dibawa. Ieu duitna son. Aduh. Poho, mohon pohoeun ka warung meuli rokok teh nya. Samson teh balik deui geura ayeuna. Oh, King oi. Duitna ketinggalan. Teu dibere nganyuk tukang warung gen. Dipaksa ku urang ge keugeus sakedeung teh kana. Teu bare boroah. Terus kumaha tuh kusi lain mah teh lah. Kusi lain mah kaito. Aing hayang bolak-balik ke Korea lah. Mana mah budak mana naon. Pasung maneh King we lah itu lah. Teu dibere nganyuk aing tadi ogen. Bisa ulah udah ayeuna mah da duit mah ketinggalan di dieu atuh. Aing anda mah dibere nganyuk ku warung oge. Bisa tong udah ayeuna mah. Ya bae atuh King itu mah. Daripada mana mau balik ke imah bae atuh lah. Lah urang cara rapi terus digawe tuh. Oh bae nya ulang Rumah cok. Oh bae lah geus atuh. Bisa lah. Tah, geuning aya rokok saha tah? Tak geuning. Nah, istilahnya tuh make ditaurut ka urang, kita meuli urut ka urang. Ari aya mah. Oh bae tah usaha we aya tah urut teh tuh. Kapan tadi ge maneh nyinjung duit cenah meuli rokok sekalian urang teh hayang udud. Apek ieu aya nu usahakeun bae lah tinggalin lah. Udah tadi mah. Udud we aya nu aya lah. Kop geus lah. Urang cara rape kudu balik di ka warung. Nah, kembali emu mulu mah tuh. Keur macu di urangna di tangkop. Murid teh gawe murid teh dalamnya tuh lah. Heeh geus atuh ngajedot lah. Kudu kayaknya tah. Usaha we udah kayaknya aya. Udah.